Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 18. Halaman 18 nyaeta nulis kalimah panyaram. Nulis kalimah panyaram. Naon atuh kalimah panyaram teh? Kalimah panyaram teh kalimat untuk mencegah, gitu, mencegah sesuatu hal. Kalimah panyaram digunakeun pikeun nyaram hiji lampah atawa kabiasaan. Pek baca atawa omongkeun kalimah panyaram ieu di handap sing bentes. Hiji, ulah loba teuing ulin, tah eta teh kalimah panyaram. Ulah loba teuing ulin, dicaram. Dicaram ku mamah, dicaram ku bapa. Nah, dicegah gitu. Ulah loba teuing ulin, jangan terlalu banyak main. Dua, ulah ulin wae atuh, jangan main terus. Tiga, ulin teh ulah di jalan bisi katabrak. Main itu jangan di jalan, nanti ketabrak. Opat, cing atuh sing sopan. Nah, coba atuh sopan. Nah, gitu, cing atuh sing sopan. Nah, dicaram. 5, ulah lalajo TV deket teuing. Ulah lalajo TV deket teuing, jangan nonton TV terlalu dekat. Genep, ari diajar ulah bari heureuy. Kalau belajar jangan sambil heureuy bercanda. 8, cing atuh ari ngomong teh ulah jojorowokan. Coba atuh kalau ngomong itu jangan berteriak-teriak. Nah, gitu. 9, ari barang dahar ulah bari nangtung atuh teh sopan. Nah, kalau makan jangan sambil berdiri, nggak sopan. 10, cing atuh ari lempang teh ulah balangah bisi titajong. Gitu. Tah ieu teh contoh-contoh kalimah panyaram. Gitunya, kalimah untuk mencegah sesuatu hal supaya tidak dilakukan. Gitunya, tah eta teh kalimah panyaram. Ayeuna halaman 18, tingali halaman 18 dibuka. Sok ayeuna hidup kalian membuat kalimah panyaram. Nah, berdasarkan gambar yang sudah disediakan di halaman 18. Pek titenan heula gambarna ku hidup, tuluy jieun kalimah panyaramna. Jadi kalian melihat dulu gambarnya sedang apa, terus dijieun, dibuatkan kalimah panyaram. Contoh tah tingali nomor hiji. Aya Yuli, tah Yuli teh sedang makan pisangnya. Terus ngabuang bekas pisang tuh, sampah pisang. Tah kumaha kalau kita membuat kalimah untuk mencegah, kalimah panyaram. Contohnya misalkan kieu, Yuli ulah micin sampah di mana wae. Nah, contoh gitu. Tah eta teh kalimah panyaram gitu. Nomor 2, tah tingali nuju naon, layang-layang, main layang-layangan di jalan nya. Sok ayeuna kumaha kalimah panyaramna, kalimah mencegahna. Aya budak main layang-layang di jalanan. Nah, bagaimana kalimat untuk nyaram atau mencegah gitu. Contoh tadi tah Yuli misalkan, "Hei Yuli ulah micin sampah sembarangan atau sampah di mana wae." Nah, eta contohna. Tah nomor 3, nomor 4. Tah nomor 4 mah nuju curat-coret tembok. Tah lamun nomor 4, tah tinggal nomor 4 mah nuju lalajo TV tapi deket teuing. Deket teuingnya, caket teuing. Terlalu dekat nonton TV-nya. Nah, berarti kalimah panyaramna kumaha gitu. Sok dibuatkan, dibikin, dijieun, didamelkeun
kalimah penyaram berdasarkan gambar yang ada di halaman 19. Untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian, silahkan diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.